si Burik atas di mana teh? Mana? Orang antar kembali ke ya. Atas di mana sih ya Burik? Burit kieu. Buku orang teh geus merolang layangan ya doh. Aing buritan syukur aing teh. Teuing geus jam 6 ayeuna teh. Da jika beurang kene saing teh mah beurang kene da sing teh geus adan tah. Udah sia mah teu san inget kana waktu sia mah. Hayang dicarekan ku apa sih ya Puru Burit? Mana mah tuh? Ya. Ya Puru aduh. Iya. Dicarekan ku apa mana? Oh, pan aing ogenan tadi teh tuh geus magrib aing balik ngaji aing mah. Gua sok ieu poho kana waktu maneh teh ulin oge. Kudu mangun teh geus magrib tah kadang itu. Pan ieu motorna teh hade kehen. Ah, aing mah tetap buru ya. Ngajet dog heula kunyuk pan teh hade. Aing mah teh hade ieu mah. Bae kita geus alang murid aing yo. Hah kumaha pan teh hade kunyuk? Wah, aing kumaha tuh ya aing mah kumaha aing yo. Masih ka edan ka aing. Gua mun adi carekan papa aing. Hah kumaha pan ina teh hade dalam tuh kusia tuh deleh tuh. Deleh kusiapan eueuh tuh tadi sada tuh. Hah, aing aku sama teuing. Di motor tan buluk tuh dah, nu alus meuli sakali Ih, atuh. nasi ka ecean kunyuk. Teu motor buburuk kieu dibubuli. Geus aing mek lompat we lah. Banyak nepi isaan ge lah. Kok dong. Aing. Ajik teuing si Burik. Ini mobil saat doyok geus meuli deui mobil gitu ya teh. Ini jadi kunci. Wan, Naon atuh? Ngaruruwas wae. yeuh, mobil batur kayak bisa nyarekan bogana. Nah, sebenarnya nu doyok ieu teh. Lain nasi anu ang doyok. Ieu teh nu opik camel apal teh sia nu sok kikianan tah. Nu sok perang we jeung obleng. Tah eta nu gablegna ieu teh mobil teh. Nah, sebenarnya nu doyok ieu teh. Anjay, Simbang Wawan, mobilnya halus. Iya dong. Ini hasil jalan 7,5 tahun, Bebeb. Buba bebep. Tapi ini emang benar mobilnya Mang Wawan. Iya dong, masa nggak percaya? Wan, Naon atuh? mobil batur sia mah ngerakeun sia mah. Ah, geus cicing da paling ieu cicing hari-hari ang manjing gue indit kan itu. Ieu mah urusan aing jeung awewe ang mah ulin wae ya tah. Tah, kop jing ulin. Bener ya? Heeh anjing ini. Sok saya didukung ku aing. Heueuh anjing. Aduh. Naon harewosan ngomong ke naon? Enggak, itu melancek aku nanyakin pajaknya mahal enggak? Oh, sugan teh apa? Hayu atuh aku pengen jalan-jalan. Hayu, Kemon mau kemana? Hayu atuh gaskeun urang main. Hayu masuk belah kiri, jeung ek di dieu. Ya hayu Pak. atuh. Abi udah ke Wali heula. Emang ieu mobil sana? Abi. Siap, Mama deket. Buat sayang. Ambil pipis ek nyempol heula. Di mobil asa wau aing we. Mirip anu sok na YouTuber kok Ada sok kana otomotif Abah gambreng eta teh. rombeng. Geus diganti rombeng. Mirip pan. Heula, butuh belum ada. Sudah kamu dari tukang ganti. Eta nu tukang antung-antungan aja. Atau pancilato. Langsung ke pancilato. Dia Ri, kita si Abah Romi kan youtuber besar anjir. Baca dulu kieu. Antik pan maneh nama teu nemboa duit sakan nu penting mah antik. Nah, coba kamu sebutannya. Ya, Bro. Ayo mah Yes, ngompor lama. Ayo mah balik lah. Duh, nuhun, Bang Doyok. Alah, ieu kunci ka mana sih Bapak teh? Atuh mau bisa hirup. Yes. Aya wae dikumpulin dari ieu kunci na eueuh. Aduh. Motor mana kuncina nya? Eueuh di dieu eueuh. Dieu eueuh. Cik di dia. Dieu eueuh. Aya lampu di tangan di caangan sugan aya eueuh. Tuh.
Aing buktinya kumaha kunci mau bisa balik pemajikan geus nungguan coba geus burit aing mah kunci eueuh geungi Bah, bah, abah rombengnya. nuhun Rombengnya itu. Gambreng rombeng. Kunaon, bah? iya tadi teh kan abi teh hoyong kehampangan ngiring heula ka Baroyong pas disimpan di dieu kunci na da sababaraha ribu ditinggalkeun dina motor ti dieu teh nempel tadi mah tapi arek dipake enak eueuh aja bagus burit Ai tadina aya. aya tadi mah Aya ya tah. Aya cenah. Tadina aya, ayeuna eueuh. tadina aya ayeuna eueuh tuh tinggal itu eueuhan kuncina ge leungit dak di tangan Abah. sudah aya Bicik ada pikiran laku abah pan abah puntennya ieu teh geus. Hah. Iya, sok beli kaslip kumaha. Bisi ka sana kitu Kela, dina kela, pesta di situ gimana satu gitu. dia dia aya ge duit tuh nya terus kala di dia pisan ieu aya ge aing mah aya wae nya wayahna panarengankeun nya da tadi mah di dieu gitu Ya, bisi ya. dicopot ku budak bisi kusaha karena kuring mah talobe tah tadi dia pirakeun teu bisa balik ayeuna cik atuh panangkeun tapi bener jajan Bener, bener Bang. Jaan. Asli, cius. Cius. Yo, ngantungan sakedeung heula dan anu kieu mah hese jeung bisa kira magribnya remang-remang. Bisi aya nu ngajailan budak ku abi paningan. Oh, iya, nginjem bola center atuh bisa Ya tuh ya, jangan kabah ditu tuh suka sia murag. Wayahna bantuan. Lihat atuh. Sok jangan heula wayahna durek balik burit. Aduh, aing aya wae ieu. Duh, tak jadi nu kunci motor teh tong ditempelkeun sok sanajan arek kompol. Bahaya cirakeun lamun mosok mending kocina hungkul sok komo lamun jeung motorna ieu teh motor hiji-hijina bek jul. Dikira SMP diurus bukan gede tuh kuncina eueuh. Alhamdulillah keneh motorna aya lamun kuncina eueuh aduh kumaha teuing. Kumaha Teuing bah urang deui capek ka ditu ka dieu. kapanggih teu? Ku budak dibawa. Dibawa. Oh, iya lain. Eta lain. Talina ieu mah kieu tuh. Tah aya merek Hondaan, Honda Bebek 70 talina ge kieu bener geus leuseuh. Aduh alhamdulillah, alhamdulillah Mang Nur. Kali ulah talobe ba tuh. Ya. Bareng silato teh geus nepi ka Bromo. Oh, silato teh. Tapi ka Bromo ulang teh era Bah, sebab tadi bah. janji. Bah. Aduh, wayahna udah bisa gede-gedenya. Kan ukur sakieu emang cukup teh. Tah. Ya wayahna nya. Ikhlas teh. Oh, ikhlas pisan. Ikhlas pisan. Oh, ya nuhun. Atuh nuhun. Bah, abdi erek ka ditu ka masjid heula nya. Sok Waktu atuh. maghrib erek ka ditu. Sarua kudu. Bah, heula aing. Bah, siap nuhun pisannya. Nuhun. Wayahna, aya sakitu aya Siap. soalna kuring mah lamun motor leungit ieu geus moal bisa sare bulan peuting. Nuhun, Bang. Siap, nuhun. Supi. Ini bapak pisan yang duit anjir. Ini ke acara ibu. Tegongsi setengah jam. Hebat. Dipakai mana naon mana eta? Duit.